Angel sama si Atin. Nama tuh? Ayu. Dah. Tolong. Si Atin rencang teteh ke alit kadah kapungkur ngiring kolotna ka kota. Aya nama uih deui ka lembur. Si Santi mah uih. Cik pami aangna ka mana? Amang tadi mah jeung Ang Usman. Oh, uhun di. Kumaha kitu teh? Henteu naroskeun bae hungkul. Teteh uih heula nya. Nya teh. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Aya naon dengan saha? Punten, Bi. Ai ieu leres umina Atin. Si Atin saha? Mar, balik bae yuk. Ayo, yuk. Turun, Bi. Ay, si Ujang. Kaon di dinya nya. Ay, si Atin. Oh, berarti di dieu imahna ye. Kudu buat dilaporkan ke si Damar ya mah ya. Assalamualaikum. Kayak suara Kak Amel. Waalaikumsalam. Kakak ada nyusul Kak. Iya, Tin. Masuk Kak. Bapak kemana, Tin? Bapak lagi kerja Kak. Oh, Tin, gimana rasanya tinggal di kampung? Ya gini aja Kak, baru aja sehari. Iya sih iya. Berarti kamu belum tahu dong suasana daerah sini. Ya belum tahu lah Kak. Ya udah, ntar kakak bawa kamu keliling ya, biar tahu daerah sini. Iya Kak. Iya, kamu juga punya temen kan di sini, si Santi sama si Esi? Iya sih Kak, mereka juga kemarin kesini. Oh ya udah, kakak istirahat dulu ya. Iya Kak. Senal tinggalin. Awas, Ki. Aduh. Ay, si Aki Kandi. Aduh. Ki, turun Ki. Aduh. Bantuan turun. Ayo Ki, turun Ki. Ki, Ki, turun Ki. Ki. Duh, ya kumaha cara nurun ke si Aki na. Aduh. Nyeri Ki. Tuh. Ayo tuh kuat. Aduh. Bantuan. Aduh. Aduh. Isi rong laki. Ke laki. Isi Ki. Betul bisa maku Aki Oh, kayak Ki. kajen. Aduh, soalnya bajuna. Aduh, nyeri nuki. Balik lagi antarkan Ki. Oh, ayo. Tuh ayo kelak. Ki, sendal laki. Ya. Aduh. Sorry Ki, sorry. Aduh. Kayak lajang. Ayo Ki. Bakin umawana be. Hanya bisa Ki. Bisa. Ya ka tuh. Cekelan itu nak.
aki ngap. Lagi. Aduh. Maya Lagi. tolongan. Ya, tolong. Ayo Ki. Aduh. Lin cek urang ge. Kurang kumawa. Aduh. Aduh. Iku Ada. Elah ngadek teh sarung heula. sok. Itu nang Kiki. Ayo berangkat. Aduh. Ki, nepi Ki. Din waya gempa. Nepi, lain Ah. gempa ya nepi. Tak. Heeh. Aduh. Jung ke imah maki. Din di mana? Pak ni imah aki. Aduh. Nunya jang. Heeh. Orang balik kelasnya Ki. Aduh. Saha? Aki jang. Di, kayak mah tuh Ki. Atuh buka ke 8 ton jang. Atuh kala. Aduh. Itu kayak maki kuat Ki. Ada. Itu Ki. Ada. Ada. Di Ki. Ada. Ada. Kunaon di Ki? Ditabrak Usaha. ku si Umar. Umar. Oh, di. Naon Naon nyeri Ki? ilangan jang syukup papisah. Ai, nya dia jelek pelak di Tuh papisah lin. nih. Atuh, Asa mah puguh papisah. Ada. Pangmelikeun aki obat Obat naon Ki? kontraksin Kontraksi panjang budak leutik Ki, jangan obat panas. atau obat naon? Obat bode. Pangmelikeun. Bodetna. Yo. Makatnya Ki. Ulah lila teuing. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, si Linda nih nya. Ayo nih, si Linda. Lin, mana datang na? Maneh man. Tadi peting. Erek mana maneh man? Biasa we, kasih damar, mana rek milu. Milu asa tos lamit amang barengnya. Mar. Ya kakak udang nih Mar. Penting tas begadang. Lin, terus balik mana? Entos datang peting. Masih keblukan nih manehnya Mar. Biasa nama hentai. Tekaliwat, tah eta. Ari si Umar teh ka mana? Ingat tuh can ka dia ya. Gara asik euy. Banyak kieu gasik si kumaha beurangna. Kakak lagi jam 7 liat. Jam 7 kumaha? Geus 7:30.
Ay, pan orang mah kakaragi jam 7. Ay, Lin, ira balik. Penting Mar. Oleh-oleh na tuh. Tuh aya di Umi. Ninggas balik, Lin. Teu petahnya. Uhun puguh di ditu mah teu aya batur. Ya pastilah. Uhun pan di ditu mah ek amang ge manihara rese. Mar, urang aya informasi yeuh. Informasi naon, Mar? Imah nu kamari teh angan. Neangan Umi saha? Misi Atin. Nya derek naon. Biasa si Damar aya geus kawe teh sok kumat. Atuh kumat da panyakit. Kumaha, Mar? Kapanggih teh mana? Kepanggih dong. Kada salah deui. Moal atuh, kamari gimana nu salah mah? Kela. Si Atin Mana nyaho? asa pernah apal nih nganami eta teh. Tapi saha di nya? Poho euy. Sugan teh nyaho. Nam jalmar song ka ditu? Ayo berangkat. Gara-gara duit dengit, kalau kudu bolak-balik. Kasih Ujang. Jang, Hei, mana kemana, Ceng? suruh emak nyangan teteh. Antar yuk, bari ulin. Nadi teteh mana datang, Ceng? Datang tadi penting. Hedi, jadi kerkani tetehna, Ceng. Cek mama pajak ulin jeung si Usman. Hitung ke orang dia cede ke buban eta mah. Tenang, teteh urang mah mau ngarece ieu gerak. Ayo. Ini oh. Ek milu moal. Oh, tenang milu. Iya imana kemarin pan orang kan Ulanda. Iya masih atuh iya. Iya mah pan asa Umi nasi Amel. Jadi heulin. Salah deui Mar. Ai, bener kamari kita si Atina di dieu. Nya bener. Tuh Lin, Cilinda ge nyahoeun. Sanes apal Umi nasi Atin ieu, tapi ieu mah Umi nani nasi Amel. Ingat tak si Amel? Si Amel sapoho euy? Mar kasih Damar, lain ke mana ieu? Si Amel. Kan si Amel mana di kota. Aduh, siga sedih euy. Apalah daya man. Lamun geus ngadengaran si Amel teh. Hati ini seakan meronta-ronta ingin bertemu dengan dirinya. Kumat deui. Geus lamar, enggak ada Amel, Atin pun jadi. Nyamar, sanajan si Amel teh batur urang keur alit, tapi tos lami di kota, encan pernah uih di ka dieu. Bener tah Mar, cek si Linda. Bener Mar, da si Amel mah masa lalu. Tapi orang berharap masa lalu eta teh jadi masa depan. Entos lah Mar. Mar. Terus si Atin. Endi? Keur kumat ge, ku awewe mah langsung waras. Atau cenah ulang inget-inget masa lalu, Lin. Endi man? Mana emang bohong ah. Bener ay Mar. Tuh Lin. Ai nih. Sikat Mar. Kaca di kaca. Wah. Sisir. Yo. Kumaha. Geus. Berangkat. Arek ka mana? Ai, pan berangkat sakieu Damar gen. Keun we sing si Damar, urang mah ngadaguan di dieu. Nyamar. Nya tuh.
Ah, ah, Mel, Damar, naon di? Naon di Mar? Kunaon di? Ketulus geus kateleg, Naon di Mar? laleur kateleg. Ih, jorok maneh mah. Lumayan, jeung ngajel beteng. Tapi hiji mah kagok euy. Tah, cicing. Ih, dah jorok maneh maning. Naon di Mar? Laleur. Mana? Hayang. Mel, bener ieu maneh? Uhun Lin. Kumaha kabar Mel? alhamdulillah Lin, baik. Pami kamu? Baik oge. Mar, hadiah. Ah, pasti kasih Damar. Mau ditembalan iya. Mar, Damar. Hadiah si Amelia. Tulin, kurang ge pasti kasih Damar. Naon di Mar ngecabrak sorangan? Tah, mun ieu berarti ka urang. Lain kasih Damar urang mah. Hei, kalang hararong sih. Entai. Kumaha kabar Mel? Sehat? Alhamdulillah, sehat A. Mangga calik atuh. Uhun Mel. Dongkap iraha Mel. Tadi A sekitar jam 7-an. Ayo ka ditu. Nun. Malahnya kabar ya, ada pasti tembalan age baik ya. Kumaha Mel? Betanya di kota, mitara ulin ke dia. Ya pasti betah Mar. Nu nanyakeun kabar geus duaan. Nu nanyakeun betantena di kota geus aya. Jadi urang mah moal wakananya nyemel. Salaman Ben. Nyaman. Kabar kalian kumaha? Alhamdulillah, baik sadayana. Ah, cek saha Mar, urang mah teu baik ieu. Kunaon kitu Mar? Ieu nanya ka urang apa si Damar? Nya atuh ka maneh Mar. Heuh nya, damun ka si Damar mah nyebutna ge AA, lain Mar ieu. Ai, pan bisi. Pan ieu teh sarapan laleur tadi, jadi ieu butuh air. Ya, sakedapnya ngambil heula. Di dalam ben yuk. Engko sekap di luar be. Oh, nya tuh, sakedapnya. Nuhun mangga. Kan di deui ieu si Ujang. Pira disuruh meuli obat hiji ge mani lila. Pogo awak geus kolot teh. Diberet ti guling sakitu ge. Asa ringsak. Nu meuli obat teh datang-datang deui. Manyak kudu disusulan deui mah. Punten. Mangga. Pada meser naon ki? Arek nanyakeun si Ujang, aya ka dieu tante. Teu aya ki tadi masih kakalan aja si Aceng. Oh atuh nuhun. Nuhun ki. Ngopi ki? Moal.
Aduh, poho ek meuli obat mah. Bong-bong wae geus kolocok pohoan bae. Assalamualaikum, Cika. Waalaikumsalam. Teh Esi, bade ka mana teh? Bade ngiring teu amang kasih Atin. Isin abi mah teh, da teu apal ka teh Atin mah. Pan ke dikenalkeun ku teteh. Isin atunya. Moal ai, hayu geura moal isin ieu. Nuhun dinya. Hayu atuh. Kunaon maneh Mar siga ulang-ulang? Kepikiran aki-aki euy. Aki saha Mar nu kumaha di pikiran? Aki-aki nu tadi kareumpak urang. Mana nabrak aki-aki, Mar? Lain nabrak mun kareumpak kungkul. Sarua bae atuh. Beda atuh. Bedana naon? Nya beda atuh. Aya nabrak masih ganu dihaja, aya kareumpak mah henteu. Tapi dah sarua kene. Beda. Geus lah, rareang bae. Enggak reang, enggak rame. Kan dia tuh yang teteh manehna. Iya ngatuh heula nya. Sangarana bari tuh yuk. Sama tuh. Cek, arek kamarana maneh. Bade kasih Atin, Arek naon? bade amang Ben. Yang mana wawo kasih Aten? Nya atuh, da si Atin mah rencangan keur alit. Pami marane keur naraon di dieu. Nganter si Aceng neangan tetehna. Oh. Nya di keur ka mana tetehna Ceng? Keur ulin meureun. Jeung ang mana meureun cek? Buka tuh. Aya ang mana aya teu? Teu aya ti anjing mulage. Teteh maneh masih gaulin jeung si Damarnya. Sigana mah heueuh. Hayu cik. Nya teh. Ayo atuh urang ge Jang. Ayo. Ada siapa kak? Kayaknya rame banget. Ada teman-teman kakak. Oh, nggak disuruh masuk kak. Nggak pada mau, katanya pengen di luar aja. Bantuin kakak bawa minuman ya, buat teman-teman kakak. Oh iya kak. Sama ini kak. Iya Tin, tolong ya. Oh iya kak. Tin, tolong bukain. Ya kak. Kumaha urang? Makan si Atin. Song cicing bel lamun si Atina siga tawawuhan mah. Urang geus sung siga tawawuhan. Mangga dilaleueun, tapi maaf ya, cuma ada air putih doang. Nya cenah naon. Malah ngarepotkeun. Wih, kebeneran. Tampi Mel. Mangga. Tin, kenalin, ini teman-teman kakak. Iya kak. Linda. Damar, Umar, Usman. Tin, kenalin, ini ada saya. Salam kenal Tin. Iya kak. Kakak itu yang kemarin ketemu di jalan kan? Ayo, kanyahuan maneh. Oh, udah pada kenal. Kenal sih belum, cuma kemarin ketemu aja di jalan. Oh, gitu ya. Iya kak. Coba tinggalkan yuk, sing duaan. Emang bade ka mana? Suang pura-pura kan di beula gitu. Ayo atuh. Si Atina kumaha? Cuma ngajakan. Sok maneh. Harus kenaon deh. Henteu Mar, iya budak duaan ngajakan ka tonggo. Katonggo kandi ke tempat biasa di tonggo. Sok bae maneh mah di dia ke balikan disamper. Tin, ikut yuk. Kita lihat-lihat pemandangan Di mana kak? di atas. Boleh kan Mel? Si Atin dibawa main. Boleh, tapi jagain ya. Siap Mel. Ayo Tin. Ya udah kak, aku ikut Kak Linda ya. Ya udah, hati-hati ya. Pengjagakan adik abinya. Siap Mel. Ulah lala teh nya.
Oke, Mar. Kok berhenti, Kak? Iya maaf ya, sebenarnya kita itu bukan mau lihat pemandangan, tapi mau ngebiarin mereka berduaan dulu. Oh gitu ya, Kak. Aku masuk ke rumah dulu ya. Ntar dulu jangan. Kenapa, Kak? Ntar kalau kamu kaditu kanyahoan. Kalau garandeng atuh. Itu ya ge, angker kamu jangan hungkul. Oh, di geus ngartieun ieu Lin si Atina. Kamu udah ngerti, Tin? Enggak. Ah, can man. Yo, gerak kurang ngejelaskeun. Jadi gini, Tin. Dulu mereka itu pernah pacaran waktu kecil. Jadi sekarang baru ketemu lagi gitu, Tin. Oh gitu ya, Kak. Iya, gitu. Sekarang udah ngerti kan? Iya, ngerti, Kak. Tuh, Lin, ngertian kurang Mar. Oh, bisaan maneh man. Atuh meureun Usman dilawan. Menang ta eleh? Biasana menang, biasana eleh. Tara menang bae ieu. Ning kala maneh nu garandengna. Poho. Mel, Nya, dongkap iraha di. tadi pagi, A. Oh, uhun di. Betah di kota. Ning tara euy atuh ka dieu. Nya, gitu, Ben. Ning kitu, Ben. Nya, betah. Aduh. Bapakna ke mana? Nuju damel. Oh, uhun di. Naon ika karepan yuk. Siga suara barudak mah. Nya. Naon ieu? Keur naon maneh, Mar? Ka dieu maneh? Ah, di dieu be. Ka dieu. Naon, Mar? Tiraha maneh aya di ditu? Ti tadi Cenah arek kata ronggo. enggeus pan, balik deui. Kamarana si Usman Silinda jeung si Atina? Aya di ditu. Man, ka dieu. Naon, Mar? Berarti maneh teh ti tadi Lin di dinya teh. Pajare kata ronggo ngan bobohong. Heeh, atuh piraga yang nempo pasangan nu sekian lama berpisah gini. Ujung dipertemukan kembali. Naon ya? Balik benam? Hai, ning balik. Lin, mana rek ulin di dia apa rek milo? Di dia heula be. Sok atuh. Ayo balik. Mel, uih heulanya. Mangga, A. Punten. Siga si Aki balik deui. Aya naon di, Ki? Tadi teh meuli obat puguh ge. Meuli obat naon di, Ki? Bode be. Daki mamun nyeri awak sok ku bode. Bodena sabaraha, Ki? Hiji ben bisi overdosis. Sabaraha bode hijina? 1000 Ki upami hiji mah. Hiji be. Ya Ki obatna, Ki. Kalah duit nah. Yo. Nuhun. Nuhun, Ki.
Mapai jalan setapak ngajog-jog ka hiji warung bongbong karasa capekna dapugung geus kolot. Ada bongbong ai geus kolot lempang sakitu ge mane ripuh. Hayang eureun heula aduh. Aduh. Oh no. Neng, orang itu suruh mulai obat pagi. Balik yuk. Kunaon? Ketabrak motor cenah. Ketabrak motor di mana? Jalan cenah, kerek balik. Akhirnya teu kuna naonnya? Nyerieun awak. Atuh gara balik. Harunya aki maneh. Yuk. Neng, itu si bubuan hidamar din. Ai heuh nih. Pantai teh maneh mah eueuh ning. Ai heuh nih. Ka mana bade teteh nya? Jeung barudak kitu ieu meureun. Meureun. Ayo tuh. Coba terek aya adegan romantis gitu. Aharek tadi nama ning teu. Kalau ada ratang manten manehna. Geus lah, rek balik. Ambok di Cidamar sih. Siga nama heuh. Tuturkeun heula. Keun we heula, kayak burit. Soang disamperkeun deui. Heuh atuh. Cuang kade atuh urang enak. Orang be heula yuk. Nama tuh? Ceng, make urang eueuh. Kemana bade? Bieung pan heueuh. Di tangan di dieu mah. Geus, geus kabeh kasingkapkeun. Handapeun kasur eueuh, handapeun meja eueuh. Kan dia tuh nya. Ayeuna lemari sih. Nang lemari mah eueuh. Bawa nyusulan urang nih pada lila ka warung. Siga nama heueuh. Jalan cuang ilikan ka warung. Yuk. Jangan tuh si kaki mana? Ayo nih nya. Korongan mah di ditu. Siga peureum jang. Bawa-bawa jang. Nusuk ada ruas ceng. Bukan tak tenam jang. Cuang samperkeun besi kuna naon. Itu. Jang ke mana kunaon? Bieung pan. Hi, udang hi. Udang hi.